Wilujeng enjing sadayana. Ibu guru nu dipika hormat sareng sadaya rerencangan. Siswa kelas 11 anu dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos maparin waktos ka urang sadaya dugi ka tiasa patepang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah, urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi nu sikusim kuring dipika hormat, dina waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala penyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Mersihan awak atawa ibak, mersihan kuku, nyimak waos anu rutin, eta contona hirup sehat. Contoh sanesna, miceun runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa bersin kudu nutupan baham. Saupami sadidinten urang ngajaga kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kokotoran. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan. Urang kedah mika cinta kana kabersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Hadirin sadaya cekap sakitu nu kapihatur pamungkas ti abdi bili aya basa anu kirang antep sareuneuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna. Mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun.